Tercicing cil aing cil. Siga nu pusing gitu. Bener aing keur Semangat paralusing. tuh pas aing yo gairah. Keur paralusing aing teh cil. Gairah aing yo. Anjir. Kalau pusing kunaeun? Pusing aing mah kita pusing di rumah cil. Ulah pusing ku bae cara mikir pusing. Gua aing pusing pisan lu tulungan atuh cil aing. Tulungan teh tulunganan, Mang. Tulungan aing cil. Tulungan duit aing cil. Oh, pinjem duit, Mang. Tenang ya. Eueuh ketang. Bercanda. Bercanda. Nah siapa kalang ngokok ka aing cil. Aing butuh pisan ya. Mang, bakso, Mang. Geus sidik baso ti tadi ge gorowokan teh baso. Meser, Mang. 5 mangkok. Siap jang. Mang, engke anterkeun ka buminya. Siap jang. Nah bumina paling mana? Eta caket, Mang. Di Cikijing. Oh, ka Cikijing. Naon maksudna ka Cikijing? Ku bensin ge peak meureun. Sia teh erek ngaheureuyan tarek balik. Nah ngambek, Bang. Ya, saya mah meuli 5 mangkok anterkeun ka Cikijing. Sia mah lain ek meuli ek ngaheureuyan ka aing. Jon, oi, acara naon ieu ka Basan Jalma Jon? Ih, pagi teh reuni, acara ngaliwat. Liwat, heeh. Cieu kudu sabar kilo ieu beasnya. Cicing tak gua heula kan heula batur deui. Jon, oi, kudu deui tuh Jon, dari nungguan Jalmana. Kudu heeh. Ya, Pak. Katang teh euy kudu bari kudu teh ya. Mana uduna teh? Mana uduna euy? Ada beban atuh udu. Mana tas di mana? Es macul. Nah, geus balik wae kieu. Dengareuna paculna. Dengarna. Dengareuna. Hayang ngareuna. Hayang. Teu geura. Kumaha kas? Tah, ieu teh cegak teuing. Terus Lamun hayang ngareuna, kaitkeun. bikin kumaha eta kas? Heuh, kaitkeun kana bilik, pokona palang itu tah. Ulah digawekeun, Mang. Kok Karena onte di dia tumben. tercicing cip. Buaya perlu euy. Perlu naon cip? Nawarkeun gedang, Gedang naon? gedang camani. Aya gedang camani sagala. Aya, alus pokona mah. Nah nu kumaha gedang camani cip? Tapi ek dibeli. Di erek. Oh iya betul gerak. Nam. Mana cip? Naon Mang Perkas? Keur kieu wae kamarana. Iya ek nawarkeun gedang ya. Emang hoyong? Gedang di mana, Hansip? Bawa gedang di dieu mah. Iya pan ek nawarkeun gedang camani. Nu kieu mah lain gedang, Hansip. Nu kieu mah gandul. Gandul. Heeh. Gandul mah lain ke aya rambutan. Sama gundul, Hansip. Oh, gundul. Gandul, nu kieu teh gandul. Gue mah gedang camani. Gandul tuh, gunda gandul tuh. Buahnya teh gunda gandul, jadi ngaranan gandul. Naon teh? Nah cek maneh gedang camani ieu. Pan heueuh. Cek Mang Porkas gedang gandul. Gue camani ieu mah. Oh, gandul ieu mah. Aing pusing lah gue aruluskeun. Mah tulus ku aing dibeliin age lah. Mau terus dibeli. Moal aing pusing lah. Kumaha teuing ieu? Moal gue lah udah darinya nya. Antog aing lah pusing. Ngamuk itu. Teuing lah gara-gara Mang Porkas eta mah gedang gundul. Bantul gandul ieu mah. Noh aja mah kumaha ngaradat bantul nu kieu mah gandul. Aya naon nih carana yang ningali? Iya ya, Kang. Oh, nu kieu cenah nyebut teh gedang cenah. Ih, salah. Lain gedang. Naon atuh kates? Da kalah nambah di kates cenah. Bukan dulu kieu mah. Iya ya, ai imah ditinggalkeun teh. Barubut barala nu mangoredkeun eueuh ieu teh. Duh, aing aceh tempoaneun euy. Ah, bisi ku kalong diirikan heula lah. Alah,
Teu bener Aceh teh geus bareureum. Anjir. Geus ku kalong sawarek. Wah, ieu mah bener kudu diala euy. Ayo si RT. Omong dewaskeun ek dikejatkeun ek ngedepong dia. Ek nyumput, ek dilewaskeun ke ku aja. Ke ngejat geus ya RT. Anjir, bener Aceh aing itu deuleuh euy. Duh, saha aing nya ieu ni tanggalana. Bener ieu mah Aceh geus bareureum. Naonan belisnya setelah aing 2 3. Hah?